Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Daun salam, daun kepiit, jawab salam sing loba duit. Tarik sia kana duit mah. Daun salam, daun nanas, jawab salam hutang sing lunas. Nu gede hutang mah make tiungna nyengsel sia. Nang diomekeun saja kanyahoan. Melak jati sisi leuweung jauran make cai bisi tadi keur malaweng urang baca sekali deui. Siap kompak? Siap. Santri ulah malaweng wae jawab si tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Bapak-bapak nu ngajawab salam didoakeun sing menang mamah muda. Ibu-ibu molotot, bapak-bapak sadiri bodak orang ngahuleung sih ya. Cek budak ngora halo-halo Bandung ibu kota Periangan Ustad boro-boro nyandung hiji oge tacan kagungan. Yang dijawab ku budak ngora tangkas salam dibawa ke Cipaku nu ngajawab salam mudah-mudahan laku amin. Tadi saya laku mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalan nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Salatullah salamullah ala toha rasul. Sadena salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Melikut maka gunung gelis. Ulangi sia barengan. Melikut maka gunung gelis, naik mobil mawa kantong. Percuma bengena gelis, tapi salatna belang bentong. Tapi salatna belang bentong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Mamadahan sekota beterna kamerkaan. Percuma bengena ganteng tapi tarajumaahan. Tapi tarajumaahan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Aki-aki naik kuda ini jadi calana. Lalaki zaman ayeuna hayang boga pamajikan doa tapi kebacus us. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tukang son punten ehona dialitan saltik basna digedean bengap aing sia.
Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru orang sadayana, berbalik nu tadi nyampaikan tausiah ke orang sadayana, orang doakan mudah-mudahan guru orang sadayana sing dipanjangkan yuswatul barokah amin. Babarikan balik rezekina, nu paling terpenting sing aya dina ridona Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Nek nanya ke ibu-ibu jawab sing kompaknya ka kiai. Jawab sing kompak geus penting yang ngaji nyaah ka kiai. Ujang nyaah ka kiai. Resep ka kiai. Nyaah naon? Kabeh sia kompak ka kiai mah nyaah mere resep-resep kita. Kang di kampung sing kuning mah nyaah ka kiai resep ka kiai mere samping urut-urut payit. Atuh eta samping dipake ku kiai salat tahajud tungtungna kiai na diudag-udag curing. Kajenting lah kiai na diudag-udag curing tapi orang doakeun kiai na jadi kiai jujur aja. Curing sama ka kiai teh. Ustaz kunaon make ku ngaduhakeun kiai. Maaf, budak kurang bisa campe hudu, bisa campe sholat karena ayat jasa saha. Makanya doakan kiai. Bu, kiai juga manusia biasa butuh doa. Kita kiai tengah curi duit sih. Waktu jangan kudunya ka kiai jadi kiai teh hese jak. Minimal hayang jadi kiai teh minimal masantren 15 tahun. Bari kitu ge digoda ku Allah diuji ku Allah keur masantren mah boga panyakit bud. Makana santri loba keur masantren bud. Kajenting lah keur masantren kiaina buduk tapi orang doakeun kiaina milu bunga. Pun aya kiai teh. Bu, sing nyaah ka kiai, sing resep ka kiai, naon sababna? Sabab kiai manu ngelmuan urang sapopoe. Nungelmuan orang sapopoe nu ngajenkeun anak-anak orang bacaan salat bacaan wudu. Makana bo sing nyaah ka kiai makana kiai dilalemur mah bararegang ku sabab lobahu hulang-hulang aja. Ampun aja gitu. Nah doakeun para kiai na para alim ulama na para asatidnya doa aya di dieu nu ngabulukan ilmu ka urang sadaya na doakeun sing panjang umur tur barokah amin. Aparatur pemerintah bin adal wilayah ilala alal wilayah di kawin RT aya RT RW aya lurah doakeun RT na RW na lurahna sing jadi pejabat nu amanah amin. Ngan hampura teh jadi pejabat mah kudu sabar, jadi RT mah kudu sabar, jadi RW mah kudu sabar. Makana doakeun RT na RW na lurahna sing sarehat bari sabar. Naon sababna RT mah gajihna teu pati gede tapi gawena pang capekna betul. Segala naon we kasalahan di wargana pasti kudu disalahkeun RT. Betul. Jawab sing kompak menguruskeun KTP usaha RT. Nguruskeun BLT usaha. Aya budak orang apa ka imah haranda kanya huan keluarga dibawa ke kantor polisi. Saha nu pangheulana dibawa? Beas raskin beak usaha. Oh teh. Mudahan biasa teh teh. Doakeun RT na RW sing sarehat amin. Ya Rabbal. Bu RT aya, Bu RW aya, Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, nu salakina jadi RT, salakina jadi RW, salakina jadi Lurah kudu bangga. Gorowong pamajikan RT usaha bangga-bangga teuing jadi salaki RT riweuh aing. Kamari ngaji make tiung anyar diomongkeun keluarga ceu pamajikan RT make tiung anyar pasti di BLT. Diomongkeun dewe pamajikan RT. Naon sababna cek kudu bangga ari pamajikan mah kumaha sebutan salaki. Jawab sing kompak lamun salakina RT ibuna disebut Bu RT. Lamun salakina RW ibuna disebut lamun salakina lurah ibuna disebut lamun salakina camat ibuna disebut lamun salakina tukang urut ibu disebut urut. Doakeun apa itu pemerintahan di dia sing sarehat amin ya Rabbal. Wabil khusus pada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Baheula mah disebutna si Rusli Jocong eta teh. Babaturan sakola doakeun eta rencangan sim kuring kamari ka imah Kang. Wayahna cenah tanggal 2 genep mah hayang dihadiran ku akang. Hampura seteh aing teh aya jadwal tanggal 2 genep teh wayahna pokona mah jam sabaraha ge ditungguan ku aing. Ngan aing bingung ka si eta ka si Rusli si Jocong ka si Gondo. Bingung ka si eta keun di sakola beungeut tak pas-pasan tapi kabogohna geuleus we si eta. Eleh aing ge. Doakeunlah rencangan sim kuring Kang Gondo. Mudah-mudahan beserta para panitia reng-renganana, mudah-mudahan barokahna para panitia urang sadayana tiasa ngayakeun muludan. Mudah-mudahan urang nu kumpul dina ieu tempat sing diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbal.
ngan panitia jadi panitia mah kudu sabar. Naon Kang alusna digorengkeun, gorengna diomongkeun betul. Kikieuan teh Kang, urang mah kadang-kadang capek kikieuan teh tapi kadang-kadang sok aya wae nu maya do bener Kang. Ih di kampung sim kuring mah teu aya nu korek kana muludan. Eta janjian jeung budakna jangjang ka dieu naon mak lamun aya panitia datang ka imah bijakeun emak ke pasar. Siap mak. Datang panitia jeung Pak RT ka imah. Assalamualaikum, salam datang budakna. Jang, ai inung sia di mana? Inung sia aya. Cek mak sia. Mun aya Pak RT jeung panitia datang ka imah bijakeun emak ke pasar. Ai inung sia di mana ayeuna? Aya di dapur. Cak, kunaon urang kudu ngadukung kana muludan. Naon sababna? Insyaallah sakala nu sedekahkeun kana muludan. Ece aya nu nyumbang kueh bolu insyaallah eta kueh bolu bakal manfaat ke di yaumul kiamat. Ece keun muludan nyumbang kueh bolu atuh mudah-mudahan di akhirat ke ece naik bolu. Ece aya nu nyumbang kueh ranginan atuh mudah-mudahan ke di akhirat naik ranginan. Aya nu gogorolengan kukulilingan Kang kunaon make kukulilingan? Keun muludan aya nyumbang kueh ali. Aku doakan lah pada panitia dan siksa sehat, amin. Ya Rabbal. Lebih khusus mengatur waktu pengida acara alias MC. Rancangan sim kuring doakan eta MC teh kang singkatan. Lamun cek orang Inggris mah MC teh Master of Ceremony. Lamun cek orang Indonesia mah MC teh pembawa acara. Tapi cek orang Sunda MC teh modal cungur. Doakan MC dan sing barokah, amin. Ya Rabbal. Santri aya santri. Pemuda aya, ibu-ibu. Nini, aki-aki, randa ya randa, bungkus. Isa iranu kahiji khusus bikin para santri. Ulah waka hayang boga istri, lamun can bisa ngaji eta lamun can bisa ngaji eta lamun can bisa ngaji tok 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 tok. Bu, ayah budak orang rumah santren nitip aja bapak lamun orang boga anak jadi santri nitip ulah waka ayah boga salaki ulah waka ayah boga istri lamun encan bisangan maaf aja barudak orang ngaletik kena ke kelas genap etika kadang-kadang ayah mah geus jahon bobogohan nyebut lagi ayam bebek mamah papa eta budak usum HP janjian tina HP papahmu kemana mamah doainnya papa mau main kelereng. Sim kuning pernah ngajar di sekolah kang manisaan buku budak di belakang ayat tulisan Asep Lope Ida. Terus ampun kiai urang gudangkeun heula we. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Isa ilmu khusus bikin bapak-bapak lamun hayang babari usaha kudu daek salat duha eta kudu daek salat duha eta kudu daek salat duha tok 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 osok bapana salat duha osok ain utara aja osok salakina salat duha utara. Isa ilmu katilu khusus bikin ibu-ibu lamun hayang boga incu kudu boga heula minantu eta kudu boga heula minantu eta kudu boga heula minantu tok 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 ngap aing teruskan kumaha ayeuna. Isa ilmu kaopat khusus bikin para pejabat lamun hayang hirup maslahat ulah loba nipu rakyat eta ulah loba nipu rakyat eta ulah loba nipu rakyat tok 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 ditarik siapa lomba pejabat mak aya Isa ilmu kalimat khusus bikin emak-emak lamun hirup ulah loba gaya kudu ingat hukum tinggal dua eta kudu ingat hukum tinggal
Eta kudu ingat untuk tinggal tua terotok tok tok. Oh, pamajikan orang Kang rek mangkat ke pengajian pan usum gaya nama selfie cekrek OTW pengajian. Masak japuh di dapur tutung upload karena Facebook, aduh japuhnya tutung. Paling karunya boga salaki boga penyakit bisul dalapan upload karena Facebook. Guys, doain ya suamiku lagi punya penyakit bisul. Nyahuan salam dunia. Hadirin, wal hadirat rahimakumullah geus jam 11:30 ieu teh terus geus. Moal capek, moal eungap, moal haus. Ai gu eungap. Siap nepi jam 1 siap. Nepi jam 2 siap. Nepi jam 3 siap. Daguan dirinya aing balik siap. Ngaji bisa boro-boro jam 3 sia 5 menit ke cangkel sia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pas tadi turun tina motor, budak parawan harawos eta lain cenah bebalikna. Oh eta anu make jubah kos Batman aing disebut Batman. Gerawok pamaji kepalana gerawok parawan hiji deui geuningan kiaina hidungnya kadenge euceuk kana ceuli kadenge ku aing teh ieu teh di imam geus make medak kieu teh ceuk geus make BB cream minyak wangi ku sabab ka angin-angin nepi ka dieu hidung deui aing mah ngan dijawab kuing jalan-jalan ke Cihideng pulang dah beli koran sanajan kaina hidung kajauhan mirip Mas Aldebaran. Alhamdulillah. Ustaz Sahanami tadi disebut Mas Zainal Abidin, disebut Ki Mandala. Naon cenah Ki Mandala teh lelaki penuh dilema pecinta ulama. Amin ya rabbal. Ustaz asli di mana? Asli mah di Kampung Curug Dengdeng. RT 4 Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kumpara di Kampung Lengis. Apa Akang Kampung Lengis? Pokoknya di Pasar Caringin naik ojek ongkosnya 15.000. Aya pabrik klub kajero 200 meter. Belah mana Ustaz cerita gampang manggihan bumi simkuring di mana Akang manggihan bangunan badak jandelana loba konsinah balatak eta mah sekolah SD. Sekolah SD eta mah. Lebih dikikiran sekolah SD aya imah 2 tingkat cet warna hijau di jerona aya gerasi mobil apa saja motor NMAX tak eta mah imah Haji Agus tetangga simkuring. Kuring mah dikikireunana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ya supaya ieu pengajian telebar, supaya ieu peringatan telebar, beres muludan, beres rajaban, beres muludan ieu, beres pengajian ieu urang hayang dihampura dosa teh ku Gusti Allah. Makanya ibu hadirin sadayana urang niatan ka ieu tempat teh hiji niat sejak tolabul ilmi. Lamun urang niat di imahna ka ieu tempat niat bade tolab ilmu harita kene qobla ayyah tua sama meh nalikakeun dua sampean dosa urang geus dihampura ku Gusti Allah. Urang datang ka ieu tempat niat bade tolab ilmu, jalma nu keur ngaji makan lain ibarat incak jangjangna malaikat dina pada dimuliakeunana. Bahkan satu langkah ku Allah dibalas 10 kehadiran. Akang calik dina ieu tempat, ibu tiup dina ieu tempat, pemuda tiup dina ieu tempat, tukang dagang bari dagangna. Insyaallah mun urang hadir dina ieu tempat, niat bade tolab ilmu, makhluk Allah nu aya di langit, makhluk Allah nu aya di bumi, bahkan laut nu aya di lautan, pangmentakeun hampura pikeun jama-jama nu naik hadir ka majlis taklim. Alhamdulillah. Insyaallah balik dosana dihampura ku Gusti Allah. Amin. Dan malaikat bingungan Gusti ieu dosa jama nu keur ngaji ka manakeun. Cek malaikat cek Gusti teh bikeun ka langit, dialungkeun ka langit, langit cekelata dosa jama nu keur ngaji. Eta langit hideung Kang. Gusti berat dosa jama nu keur ngaji mah. Alim Gusti ka manakeun ieu bikeun ka gunung. Dialungkeun ka gunung eta gunung goyang sampai longsor. Gusti teu kiat abdi nyekelan dosa jama nu keur ngaji mah Gusti ka manakeun ieu dosa bikeun ka laut. Dibikeun ka laut eta cai laut goyang sampai naik ka daratan. Gusti abdi teu kiat malaikat cekelan deui tah ku sia malaikat cekelan dosa jama nu keur ngaji. Eta malaikat bingungan Gusti ieu dosa ka manakeun. Malaikat gampang. Pokona mah ngaji mun can beres, can ditutup ku doa, pek aya nu balik ti heula. Maka dosa jama nu aya di dieu pokrokeun ka nu balik ti heula. Ancam saku aing. Mama rek balik nantung teu jadi nagong deui. Aing cenah daripada moal dosa di dieu. Gorawak budak ora ustad pan ngaji teh sangeup. Ngaji teh neuseuh, kadang-kadang loba pisan gogodakna, hawana sok tunduh teh ngaji mah betul. Naon sababna santri ketika ngaji urang kadang-kadang mata sok nundutan. Naon sababna? Sabab pelebah tolab ilmu, urang boga musuh nu ngaranna setan. Setan bakal terus ngagoda pikeun jalma nu tolab ilmu ku tilu senjata. Naon senjata setan nu kahiji pikeun jalma nu tolab ilmu? Senjata setan nu kahiji pikeun jalma nu tolab ilmu nyaeta useup. Aya tukang useup di aya. Loba tukang useup loba.
gampang ece mun hayang nganyahokeun salaki ece tukang nguseup salaki ece keur bingung tingali dina cara make kopiahna. Perhatikeun ka hareup mun salaki make kopiah rada dengdek ka hareup eta salaki keur bingung pamajikan diudag-udag bang emok. Mun salaki make kopiah rada naik ka tukang nguseup di wahangan. Mun salaki make kopiah dengdek kieu tukang gapleh di pos ronda. Dia make saja kanyawan. Senjata setan nu kahiji pikeun zaman nu telap ilmu naon useup. Kenaon eta useup? Keun nguseupan mata jelema nu ketelap ilmu supaya nundutan. Makana wajar lamun keur ngaji mah hawana tunduh bener santri. Bener Kang. Naon sababna sabab jalma keur ngaji mah ku setan matana diusupan supaya naon? Sabab setan jahud. Lamun jalma ngaji matana awas, matana beunta, maka ilmu disampaikeun ku kiai moal beunang. Maka setan mah embungeun jalma nu keur ngaji teu meunang ilmu, makana digoda ku setan diusupan matana supaya ilmu disampaikeun ku kiai moal beunang. Kadang-kadang jelma keur ngaji nundutan, kadang-kadang salah dengeng. Betul? Aya dongeng. Yos ngadongeng heula. Geus penting orang ngadongeng ieu mah. Hiji waktu kiai keur ngaji. Eta jamaahna aki-aki wungkul grup metik. Oh, huntuna tinggal 2. Geus eueuh huntuan teh ya. Makanya si aki-aki malah keur ngaji teh tempat favoritna aya 3 Kang. Tempat favorit pengajian mah aya 3 nu kahiji tihang. Di mana keur ngaji bisa bari nyaran deh. Tempat favorit pengajian nu kadua dinding. Di mana keur ngaji bisa bari nyang hunyar. Tempat favorit pengajian nu katilu lawang panto. Di mana ngaji geus beres aing meunang besek kuburu balik. Ustaz, senjata setan nu kahijinan useup makana cerita cek kiai teh kiai keur ngaji. Para jamaah sadayana setiap kali orang rek salat sunat kudu nyusur heula. Kadenge meureun ku aki-aki keur ngaji bari molor. Luar biasa penting ieu mah euy ngaji teh bebeunangan. Aing kuburu balik ngaji teh harek dipraktekkeun ka imah. Balik si aki ka imah ka katra ka sini. Assalamualaikum. Salam. Nini taon ki balik atuh balik mah balik wasaki asup ka imah. Asup si aki teh ka imah kekayaan tunduh. Diuk dina kursi. Ngahulang ditanya ku sini nih, geus di mana ki? Dicing seolah ka ditanya aing teh tunduh hayang ngopi. Wah, kopina ge tah aya ge cai heran seprit di pantak. Kopi. Wah, kopina ge tah aya ge cai heran. Saking ku keselna beureun si Aki tunduh beureun eta kopi eueuh keneh wae. Ngalagu eta si Aki. Bagaimana ku kan betah di rumah, setiap kali pulang selalu gelisah. Jangankan kau suguhkan minuman kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Ngalagu panitia eta mah. Tunduh beureun si Aki hayang ngopi anu aya we ceheran. Ya hese bukan lagi sentimen panitia teh ka aing euy. Cenah Aki ini Aki mah kopi mah eueuh aya ceherang di ceherang we diuyup ku Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Haus kan? Bu, teruskan dongengna. Nini. Alhamdulillah susu datang. Bisa jadi ayah buru balik aing ningali susu teh. Susu iya. Nene dongeng. Nene naon? Aki malamun disuguhan cai herang teh sok inget ka orang India. Kumaha kitu? Kieu cenah. Dul China dul China. Dul China. Leci kopi eueuh China. Ya si Aki tunduh kopi. Waktu beres pada si Aki teh nginum cai herang ditanya ku sini ninggas di mana Aki? Ngaji. Naon hasil pengajian teh? Nini luar biasa penting ieu mengaji teh bebeunangan. Emang kumaha kitu ki? Cek kiai cenah nini Aki maka karak ngaji saumur-umur ngadenge keterangan cek kiai setiap kali urang rek salat sunat kudu nyusu heula. Nyusu. Mun teu percaya tanyakeun ka kiai. Mun rek nanyakeun era. Datang manten waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Gerebek si Aki hudang. Ini hudang. Naon subuh atuh salat. Ih sunat cek kiai ge meunang salat nyusu heula.
Eta si Agi teh arek salat subuh teh nyusul heula ka sini nih genya. Salah denge. Akbar. Datang deui waktu lohor. Allahu Akbar. Eta si Aki lulumpatan ti kebon rek balik salat lohor. Dede, lohor atuh salat. Ih, cek kieu ge modal salat nyusu deui. Salat lohor teh nyusu deui genya. Allahu Akbar, salah denge. Sini nih kan nyesel datang waktu asar. Allahu Akbar, dede asar atuh salat Aki. Ih, cek kieu ge menang salat nyusu heula. Ayo salat asar teh nyusu deui genya. Maknya cenah setiap kali salat sunat kudu nyusu pasti si Aki ngajina molor. Rek protes aing ka kiai. Datang sini nih ka kiai. Kiai naon ini? Ari kiai kamari ngaji nerangkeun tentang naon. Emang kumaha kitu nini? Eta cek si Aki cenah setiap kali rek salat sunat kudu nyusu heula. Cek kiai teh tepak tarak, aduh nini makana bejakeun ka si Aki mun ngaji ulah bawa tuntuna salah teh. Emang kumaha kitu kiai? Lain nyusu nini setiap kali urang rek salat sunat kudu nyusu heula. Cek sini teh aing digawean ku si Aki. Aing balas dendam balik di dia. Mangkat ke pasar, beli mentega, beli pedas, beli jahe, cabai jablay, diulang tampokeun kana susuna. Spesial ayeuna. Si Aki na digawean. Aki ka dieu naon salat heueun, nyusu heula. Nyata mah bener beh kapokeun eta si Aki teh nyusu ka sini nih genya. Eta nyusuna bikin lila Kang sini nih penasaran. Aki eta nyusu bikin lila emang kumaha rasana? Manis asam asin kayak permen nano-nano. Maka lazim ka hadirin sadayana urang palebah tolap ilmu boga musuh dengan anak setan, maka setan bakal terus ngagoda pikeun jalma nu tolap ilmu ku terus senjata salah sajina useup keun museupan mata jelema nu tolap ilmu supaya nundutan. Naon deui kanu kadua senjata setan pikeun jalma nu tolap ilmu? Senjata setan nu kadua pikeun jalma nu tolap ilmu naon? Eri madu keun naon eta madu? Keun ngulasan bibir jelema nu ketelap ilmu supaya ngawarangkong. Bener. Kiai keur ngabahas, jamaah milu ngabahas, betul. Kadang-kadang keur ngaji mah anu ngawangkong, anu barang dahar. Teruskeun Kang. Yes, terus. Kayak ngalaglog terjadi diutahkeun deui. Ieu mah kedongeng kan. Senjata setan nu kacil pikeun jaman nu ketelap ilmu naon? Euri. Keun naon eta euri? Keun ngarojokan bujur jelema nu ketelap ilmu supaya teu betaheun hadir di majelis taklim. Dirojokan sia bujurna ku setan. Mangkat sia tingalikeun ngaji malah dulu lempangan tuh. Eta teh bujurna dirajokan ku setan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makana singkah hade santri balebah tolab ilmu singkah hade Pak urang loba pisan gogodana naon sababna pakulluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sajalma ibadah teh jeung ilmuna maka eta tangtu ibadahna moal ditarima. Betul. Hadirin, makana beres muludan teh hiji nitip sim kuring ka orang dia sing darek ngaji. Khususna santri sing getol ngaji bakal karasa ku anjeun ke 20 tahun yang akan datang ulama berbanu maut 20 yang akan datang Kang insyaallah anjeun adalah para santri yang akan menjadi penerus para alim ulama. Kiai maut isukan muatan awuru aya gaganti tapi RT maut isukan geus loba gagantina. Panjang umur doakeun panjang umur RT ieu RT di ditu. Lurah can maut aya keneh geus loba nu hayang nyalonkeun jadi lurah. Presiden aya keneh geus loba nu hayang nyalonkeun jadi presiden. Tapi ketika kiai maut saha nu bakal ngeganti lamun lain anjeun para santri wal santriat. Doakeun dia ibu sadaya sing darek ngaji. Ibu osok nitah ka budak ngaji osok. Osok bapana ngaji osok. Kadang-kadang urang mah ditah ka budak ngaji nu bapana mah sibuk nonton TV. Bari TV na we gambaran ayeuna. Make setbox kabeh. Kanak manita ngaji indungna kala nonton TV bapak nanya gitu deui karena ngaji tepati beuki. Betul. Mun disamper pangaosan alasannya disampean tecara kana dangdutan hujan ge kukurusukan
Kadang-kadang ketika di tengah ngaji, Kang ngaji, hampura asam urat kambuh. Kang dangdutan OTW. Lamun ibu-ibu kadang-kadang lamun pembagian BLT di BRI, di dia pengajian milik KBRI, apakah pengajian? Pasti. Bring sakabeh jalma muruna ka Bank BRI. Ek nyokot duit BLT susuganan katuliskeun. Cek pegawai bank nate, aduh karunya teuing. Ecah mah teu kabagian susuganan tahun hareup kitu ge mun hirup. Kada ibu sing naik ngaji. Naon sababna ibu hadirin sadayana lamun ibu budak na daek nanti bapak na daek ngaji, ibu na daek ngaji, budak na masantren di pangajian daek ngaji di pasantren. Insyaallah ieu budak bakal nyelametkeun jadi kolotna Bu. Maka sing bangga santri anjeun jadi santri sok sanajan anjeun sok dipayokan can keluduk awi paleula si santri puduk alhamdulillah. Kadang-kadang sok dipoyokan bener. Santri anjeun tong mindat jadi santri. Kudu bungah jadi santri naon sababna anjeun mah ketika mah santren bebas santri mah ceu. Kadang-kadang masak jeung naon wae ge santri mah ngeunah betul. Masak jeung naon ge si eta mah masak teh ceu tara ningali waktu. Batur mah sarare jam 12 penting ieu mah marasak. Kadang-kadang lauk di warung geus narutup itu eueuh ulah kiai beak ku si eta. Betul. Naon ibu kudu bangga lamun budak urang jadi masantren. Lamun ibu bapak ngan nya masantren kana jadi budak, ngabiayaan nu bade nu jadi budak. Pek bapak maot budak aya kana di pasantren, insyaallah eta pahalana bakal terus ngalir kana jadi kolotna. Sok sanajan akang punten salat can pati sampurna, puasa can pati sampurna, punten zakat can pati sampurna, ngajih ngalukukeun zakatna, tapi aja dek kabiayaan budak kana masantren. Insyaallah eta budak Pak bakal nyelametkeun nu jadi kolotna. Santana ibu bapak hadirin sadayana lamun budak urang cicing di pasantren ngaji karena pendidikan agama, ngaji kitab, ngaji tauhidna, ngaji akhlakna, minimal bacaan tahlil, bacaan Quran, bacaan Yasin eta budak bisa paham ketika kolot ngap-ngapan sakaratul maut. Santri nu bakal ngabimbing nu jadi budak bakal nyelametkeun nu jadi kolotna. Ketika budak balik di pasantren bapana keur maot keur ngap-ngapan ke sakaratul maut, cek budak nu paham ilmu agama mah apa tutulkeun abdi Pak. La ilaha illallah. Ngap-ngapan kolotna nututkeun bacaan talqin nu jadi budak la ilaha illallah. Badi ceuring kolotna ieu mah ngapi dibimbing ku budak nu paham ilmu agama geuningan ieu Gusti kauntungan budak masantren teh. Tutulkeun abdi Pak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ngucapkeun la ilaha illallah maut dakhala jannah diselametkeun ku anak nu paham ilmu agama. Untung teh Bu. Makana dititipkeun budak ka pasantren, di dieu aya pasantren aya Kang Haji Ruslan. Terus pun guru Bu kudu daek nitipkeun budak ka pasantren, budak bakal nyelametkeun jadi kolotna keur koy-koyayat di dadara ka Gusti. Selamatkan kolot abdi Gusti. Kunaon make kudu maneh kudu daek nyelamet make nyelametkeun jadi kolot-kolot maneh mah bangkawana teh hidup di dunia da leres Gusti rama abdi mah tara ka pangajian tara daek salat tapi abdi di pasantren kudu jadi apa teh dibiayaan kudu jadi apa bebeakan ngagadikeun HP ngagadikeun motor keun biaya pasantren Gusti abdi tiasa salat teh ku apa dibiayaan ku apa abdi pasantren Gusti selamatkeun Gusti. Apa yang terjadi pa malaikat bebaskeun eta kolot supaya bahasa baheula kolotna ngabiayaan budak masantren, budak ka paham ilmu agama selametkeun eta kolotna diselametkeun kudu jadi kolot, kudu jadi budak. Bahkan budak nu paham ilmu agama mah bisa nyelametkeun tadi ketika kolotna sakaratul maut. Tapi sabalikna mun anak ibu teu paham ilmu agama, can pernah ngaji, can pernah masantren, ketika kolotna ngap-ngapan sakaratul maut, budak di dunia kene geus disarakkeun jadi kolotna. Bingung eta budak teh kudu macakeun naon, bisik-bisik ka bapakna, Pak nyebut cek kolotna teh nyebut taun goblok. Udang bapakna teh budak ayeuna mah ibu punten ketika kolot tak ngap-ngapan sakaratul maut teh budak ayeuna mah lain macakeun Yasin lain macakeun Quran nyawa HP upload kana YouTube guys doain ya bapakku lagi sakaratul maut. Makanya nitip orang dia mah ibu hadirin sadayana nitip sin kurima ke orang dia nitip
Hiji hadiran majlis taklim deketan para alim ulama didik anak-anak orang dengan pendidikan agama sabab eta nu bakal nyelamatkan hidup orang di alam dunia. Cianjur tanggal 2 hiji kamari ditimpa dilanda bencana gempa bumi betul imah raruntuh lebat mayit anu tergeletak katinggihan ku kuing-kuing kenteng katinggihan ku dinding lebat nu maut. Naon sababna eta teh Syekh Syarif Hidayatullah pernah ceramah di hadapan santrina. Hei santri, Indonesia moal eureun tina bencana, lamun di Indonesia aya nu ngundang bencana. Nanya ka Syekh Syarif Hidayatullah, ya Syekh, saha nu ngundang bencana? Nu kahiji nu ngundang bencana teh saha? Nu kahiji loba zaman nu geus poho ka Gusti Allah. Loba zaman loba poho ka Gusti Allah. Terus diingatkan ku Allah, Allahu Akbar melalui ajan eta titah salat tapi loba jelema nu enggan kana salat betul. Ngangkatkeun semen 2 sak beras di lu karung kadang-kadang mampuheun, ngangkatkeun besi mampuheun, tapi ketika dipanggil ku Allah ngangkatkeun 2 leungeun ngucapkeun kalimat takbir Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Loba zaman nu teu mampuheun ngangkatkeun 2 panangan. Padahal dia dihirupkan ku Allah, diberi rezeki ku Allah, diberi duit ku Allah, diberi napas ku Allah. Lebat zaman nu poho ka Allah eta nu ngundang bencana. Ya Syekh sadeu nu ngundang bencana. Nu ngundang bencana adalah perempuan awewe nu geus teh era nembongkeun auratna ka gawe muhrim. Saha eta teh? Awewe nu bangga nembongkeun auratna di hadapan lalaki nu lain salakina, nu lain anakna, nu muhrimna di selain muhrimna, awewe geus bangga nembongkeun auratna. Tongkan budak leutik ayeuna mah kadang-kadang nini-nini ge meuni bangga dina TikTok. Beli dangdan, digulis na Facebook makana budak ora loba katipu ku nini-nini na Facebook janjian konfirmasi janjian yuk aya ditinggali teh ternyata nini-nini usia 70 tahun. Wah cek budak ora teh kapalang ieu nini-nini jelema beunghar kawin ku aing sugan we paeh hisukan. Aing geus dikawin teh anu paeh teh lain nini-nini budak ora. Ngadadak paehna teh. Dipariksa ka dokter ieu kunaon pemuda make paeh ngadadak dipariksa eta budak ora ternyata keracunan susu kadaluarsa. Makana tutupan orat beres mulut dan tutupan aun eta nu ngundang bencana teh ece. Sade Ustad nu ngundang bencana. Nu ngundang bencana teh adalah seorang anak nu sok loba nu nyeri kana hate indung bapakna. Loba anak nu teu adab kana jadi indung bapakna loba. Loba budak nu geus nyeri teh hormat teh adab kana jadi indung bapakna. Eta adalah jama-jama nu ngundang kana bencana. Sade ya Syekh nu ngundang bencana. Nu ngundang bencana adalah jalma nu hewa ka kiai, jalma nu icik ka kiai, jalma nu loba kabur ti para alim ulama, maka eta jalma-jalma nu ngundang bencana. Kade di dia tong aman-aman Kang, di Cianjur geus diuji ku Allah, di Cianjur geus dibuktikeun ku Allah. Lamun di dia aya 4 perkara tadi, salah sahijina geus hewa ka kiai, mung deket jeung kiai, bisa jadi ieu kampung ditimpa bencana gempa bumi, longsor, angin gede jeung sajabana. Karena beres muludan teh sing darek deket jeung kiai, sing hormat ka kiai. Ece untung urang daek ka pangajian teh sok sanajan urang salat capati bener saur mama sepuh tanah baru. Sok sanajan salat urang capati sampurna, bacaan wuduna can pati bisa, bacaan salatna can pati bener, minimal urang daek deket jeung kiai, insyaallah hirup urang bakal salamat. Alhamdulillah. Kadang ditip ka orang dia mumpung di dia aya pasantren, di dia aya kene kiai para asatid ngawurukan ilmu ka urang, sok deketan para alim ulama insya. Teruskeun aja teruskeun. Minimal beres muludan teh sing aya hasil hiji santri sing daraek ngaji. Bapak ibu titipkeun budak urang ka pasantren, titipkeun budak urang ka pangajian sabab eta anu bakal nyelametkeun jadi kolot. Loba ayeuna mah kana pasantren teh geus garengsi jelema teh betul. Loba budak ayeuna mah leuwih kena nongkrong main FF. Bener. Daripada nongkrong di pasantren, budak ayeuna mah leuwih kena resep kena nongkrong di pos ronda betul. Bakana luar biasa ibu hadirin sadayana ka pangajian mah ece lamun urang daek hadir ka pangajian mah insyaallah bakal selamat dunia akhirat, moal rugi dunia moal rugi di akhirat. Mapai jalan satapat ngajugjug ka pangaosan teu karasa capekna sabab naik kendaraan nu dituju karidoan tijat nu maha rahman
jeung pangampura dosa nu karasa teu dirasa. Nu penting mah niat suci sejarek tolabul ilmi, pikeun pibekalan diri supaya boga pangarti jadi insan nu sajati tugas ka pangeran ngabdi omatullah hingkat janji poho kana purwadaksi bantuan omatullah eureun begitu hukul omatullah tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunia na bakal rugi di akhirat bakal nyeri. Tepuk tangan atuh sia teh ampun aing Bu makana beres mulu dan teh hiji sing daraek ngat nu kadua urang berebetkeun ieu ngaji geus penting geus jam 12 lewat hiji berebetkeun we terakhir mudah-mudahan urang kumpul dina ieu tempat teh sadayana sing kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi hoyong syafaat Rasul hoyong syafaat Rasul hoyong mudah-mudahan urang nu ngayakeun ieu muludan nu hadir dina ieu muludan mudah-mudahan di akhirat engke dikumpulkeun di yaumul kiamat di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi ngancek Rasul ayat 3 golongan zaman nu meunang syafaatna Rasulullah saha nu kahiji nu meunang syafaatna Rasulullah saha jalma nu nganyeri kana hate indung bapana aya budak nu sok nganyeri indung bapana aya nu sok popolotot kana jadi indung bapana aya santri lamun anjeun hayang boga ilmu nu barokah hirup hayang barokah hiji koncikna ulah nganyeri kana hate indung bapa sok sanajan ilmu sia luhur sok sanajan hafalan sia loba sok sanajan hafalan Quran 30 juz tapi teu adab kana jadi kolot nol ilmu sia di hadapan Allah bagana hiji sing hormat adab kana jadi kolot tapi kadang-kadang budak ayeuna babu punten kana jadi kolot teh ketika dititah salat kana jadi kolot teh ngalawan jak salat bapak kita salat bener budak ayeuna ibu lamun ditanya ku kolot geus di mana jak kamu nanya bertanya-tanya nah, iya aya nu kitu aya di mana budakna cekek wae sia sia bisa ditanya ku malaikat man rabbuka kamu nanya kumaha amas ya khususnya santri bungahkeun nu jadi kol bungahkeun nu jadiin ibu engkaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi sabaraha anakna maka ada beres muludan hiji mun hayang meunang syafaat Rasulullah hiji sing hormat adab kanu jadi kol minimal senangkeun nu jadi kolot kumaha ustaz nyenangkeun nu jadi kolot kapanggih jeung kolot minimal adab urang kali jadi kolot sasalaman jeung kolot teh cium leungeun kolot urang bari dihirup makana sasalaman teh lain kana tarang kasep lain kana pipi siap bisa jadi 2023 sasalaman kana bujur sasalaman teh dicium dihirup kadua balikeun lamun dicium dihirup eta teh ngaranna ta'adub naon ta'adub teh tanda adab budak kanu jadi kolot jadi kapanggih jeung kolot teh cium leungeun kolot urang dihirup cium leungeun guru urang dicium dihirup eta ta'adub tanda adab budak kanu jadi kolot osok tara bapak kitu budak urang osok tara sasalaman ka kolot seperti kitu beres muludan sing adab kanu jadi kolot senangkeun jadi kolot insyaallah ku sikap urang ge kolot teh senangeun beres dicium balikeun cium dampaleungeun kolot urang dampaleungeun kolot urang dampaleungeun guru urang ieu teh ngandung kabarokahan lamun dicium ku hiji budak hiji urat nu nepungkeun kana hate budak sehingga eta budak hirupna bakal barokah kumaha deui ustaz nyenangkeun jadi kolot loba wala taqullahuma uffin ulah ngomong ka kolot teh kata jak pambelikeun tarasi mah nyeri hate kolot teh dikitukeun teh aya nu kitu kana aya beres mulu dan meta hampura kalau jadi kolot sebab ketika orang maut bukan dosa kan jadi kolot cek Rasul mau menang syafaat Rasulullah sade ustaz mau menang syafaat Rasulullah nuka dua mau menang syafaat Rasulullah saha pamajikan nesokannya nyeri hati salakina sia ayah pamajikan nesok popolotot kan jadi salaki ayah ayah pamajikan nesok ngomongkan gorengan salaki ayah
Aya pamajikan nu sok update status kagorengan salaki aya beres mulu dan bubur minta hampura kanu jadi salaki cek salaki teh yes aing dibantuan bo lamun aya pamajikan nu boga dosa kanu jadi sakala salaki nganyeri kana hate salaki beres mulu dan minta hampura kanu jadi salaki kade beres mulu dan ulah sok ngagorengkeun salaki di hareupeun tatangga naon sababna jauh Imam Al-Ghazali lamun seorang perempuan ngomongkeun kagorengan salaki di hareupeun tatanggana 40 poe 40 penting pintu rezekina ditutup ku Allah aya nu kitu awewe zaman ayeuna make kolor salakina bari nongkrong di warungna ngagogoreng salakina aya mun salaki teu boga duit ka salaki cawat ciwit dahar ke jeung cape rawit ka salaki nganggap berit mun salaki dompetna tebel ka salaki sunggal senggol dahar ke jeung lauk tongkol ngabibita sayang kol batuk aing agak ada ibu hadirin sadaya nah beres mulu dan senangkan lu jadi salak Ustad kumaha nyenangkeun jadi salaki gampang ece nyenangkeun salaki mah teu kudu ku duit teu kudu ku kadaharan mewah senangkeun salaki mah dangdan sing geulis tunjukkan sikap terbaik kita salaki balik gawe teh ece papageun nalawang panto osok tara kajauhan teh salaki balik di sawah balik bobolokot ku dosa balik bobolokot ku lumpur ke ece salaki kotor teh papakeun nalawang panto salaki lempang teh tatap wajah suami memandang wajah suami dengan penuh cinta dan kasih sayang bagaikan memandang Ka'bah di Baitullah ngagebleng salaki teh kos Ka'bah datang salaki teh ngucapkeun salam assalamualaikum waalaikumsalam rawuh kan rangku ku ece cekelan leungeunna assalamualaikum cium ku ece leungeunna seorang istri yang mencium tangan suami 77.000 dosa leutik berguguran beres dicium leungeun salaki teh ece cium tarang salaki osok tara ampun aing pahalana mun seorang istri salaki balik cium tarang salakina mengkecup kening suami 70.000 dosa leutik berguguran arek dipraktekeun ngan rek nanya bapak-bapana ibu lamun mangkat ke pagawean osok tara nyium tarang pamajikan Pak di bejaan ku uing mun bapak rek mangkat gawe cek Rasul cium tarang pamajikan mun salaki rek mangkat gawe nyium tarang pamajikan nana maka pahalana sarua jeung sedekah jadi mun bapak hayang sedekah teu boga duit kecrokan tarang pamajikan bahkan pahalana teh seujeuh lamun pamajikan nyium tarang salakina teh sarua pahalana teh jeung nyium hajar aswad heh budak nora protestan aing kumaha nu can kawin kanyahoan ku aing sia aya budak nora nu can kawin aya mun hayang pahalana sarua jeung salaki pamajikan apelna syarat kudu malam Jumat mau nangkat mau cau saturuy bikeun kami toha terus kumatan cium tarang kabogohna pahalana tan mun aya kabogoh nyium tarang kabogohna malam Jumat maka pahalana sarua jeung nyium 7.000 bool monyet hayang sarua wae sia Ustaz pada maik dipraktekeun ku aing sudah bo arek nyenangkeun salaki arek beres dicium tarang salaki teh geneng ku ece salaki teh apa ayo duduk dulu sayang diukeun salaki teh suguhan mun aya susu suguhan susu apa mama udah buat susu dengan kocekan terbaik cobain dulu papa susunya diuyup susuna teh ku salaki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mama susumu luar biasa maksudnya susu nama jieu mama ampun aing anu kudu balik beres salaki teh aca disuguhan insyaallah eta pahalana bakal luar biasa apa lamun disenangkeun kudu jadi pamajikan hate senang teu Pak senang teu makana beres mulu dan praktekkeun ceu senangkeun nu jadi salaki sim kurima ece pamajikan tetangga sim kurima balik ngaji teh langsung dipraktekkeun
salakina teh keur diuk dina kursi keur ucang-ucang angin keur bali ngopi eta salaki ceurik ngagablung kana tuun salaki. Apa? Naon mama? Hampura. Aya naon? Hampura mama teh loba dosa. Mama Eling. Eling bapak Eling mentah-mentah hampura ke Eling. Aya naon ieu teh aya naon? Mama teh biar teh beres muludan. Geuningan rumah pamajikan loba dosa kalau jadi salaki cenah lamun nyanyeri hate salaki teh bapak. Pamajikan teh mau menang syafaat Rasulullah, mama teh alim mau teh mau menang syafaat Rasulullah. Kumaha atuh carana? Hampura bapak, mama hampura. Boga dosa naon? Hampura. Mama teh kamari. Kunaon? Hampura. Kunaon? Hampura. Mama teh kamari nyokot duit dina dompet teh bebeja. Aya nu kitu. Mun pamajikan nyokot duit dina dompet salaki. Mun pamajikan rek nyeuseuf baju salaki, pek aya duit dina kantong salaki, baju salaki dicokot ku ece teu bebeja ka salaki, eta dosana 60 kali lipat tibatan ngarampok. Makana wayahna si balik di minta hampura ka salaki. Cek salaki sia tersangka. Apa hampura? Oh, dihampura. Apa? Naon? Hampura. Dosa naon deui? Hampura mamah teh kamari geus chattingan jeung mantan kabogoh. Si gondo eta mah. Ngali pamajikan salakina teh ngahuleung. Salakina ngahuleung ditanya ku majikan, "Bapak kunaon make ngahuleung?" "Mama." "Kenapa?" "Mama. Hampura bapak oge. 3 bulan geus kawin teu bebeja ka mama." Parah. Apa? Naon? Hampura. Kumaha cara? Cek kiai kieu bapak. Cek kiai teh cenah lamun pamajikan hayang dihampura dosa kuno jadi salaki dosa leutik dosa gede. Cenah lamun salaki balik gawe teh bapak cenah papageuna lawang pantau cenah menatap wajah suami dengan penuh cinta dan kasih sayang teh bagaikan memandang Ka'bah di Baitullah. Persis banget bapak teh kos Ka'bah. Sia. Bapak, Naon? lamun pamajikan cenah nyium leungeun salaki sakali nyium 7.000 dosa leutik perguguran. Naon deui? Lamun pamajikan nyium tarang salaki cenah bapak 70.000 dosa leutik perguguran. Terus Mun mamah teu salah deui da mamah mah ngajina di pojok bari molor. Mun pamajikan cenah nyium tarang salaki cenah pahala teh sarua jeung nyium Haji Ahmad. ajar aswad beureun. Oh eta. Bapak, Naon? hampura mamah mah yang dihampura dosa kalau jadi salaki. Kumaha carana? Izinkan mamah malam ini untuk mengkecup kening papa sebanyak 70 kali. 70. Ngahulang salakina. Bapak kunaon make ngahulang? Bingung aing nahan napas. Nyaho sia lamun sare sok ngadar seblak nyerang ka aing. Bapak, Naon? yuk. Oke. Diizinan ku salaki. Salakina diuk dina kursi. Cekelan sirahna. Cengut ka tukang. Salaki mulai nahan napas. Bapak, yuk. Salakina napas diciumna cada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baju cium teh salaki aing ka mana? Salaki aing ka mana tinggal salaki teh sagoler. Bapak hudang, bapak hudang. Eta salaki teh hudang-hudang digebik-gebik panasaran dibawa ka bidan. Bidan, ieu salaki uing kunaon teh hudang-hudang. Diparisa ku bidan ibu, suami ibu kehabisan oksigen nahan napas. Akbar hadirin wal hadirin rahimakumullah makana ibu beres muludan teh senangkeun nu jadi salak. Ngan hamun hayang pamajikan hatena senang bapak-bapak kudu bisa nyenangkeun nu jadi salaki. Jawab ibu sing kompak nyeuseuf capek henteu. Ngepel capek henteu. Masak capek henteu. Ngasuh budak capek henteu. Dengit ka bapak-bapak. Makana wayahna bapak-bapak isukan supaya pamajikan ulah capek. Wayahna bapak-bapak neangan hiji deui. Coba majikan deui. Wah, gua hadirin wal hadirin rahimakumullah makanan nu kadua nu mudah sahabat Rasulullah saha pamajikan nu sok nyanyari kana hate salak. Beres muludan bentah hampura kanu jadi salak. Nu terakhir saha ustad nu meunang sahabat Rasulullah. Nu meunang sahabat Rasulullah nu terakhir saha jalma nu megatkeun tali silatur.
lamun aya di antara urang keur muludan aya keur beres muludan aya nu can muludan teh ece nu keur samemeh muludan aya nu keur parasea aya nu megatkeun tali silaturahmi adi jeung kakak parasea tetangga jeung tetangga parasea beres muludan silih hampuraan naon sababna sabab lamun urang boga dosa kalau jadi salaki boga dosa kalau jadi tetangga boga dosa kalau jadi dulur pek urang maut can meta hampura kalau jadi dulur maka maut bakal maut suul khotimah naudzubillahi min Muhammad yang syafaatna Rasulullah maka nadau Imam Al-Ghazali tetangga jeung tetangga teh kudu seperti dua tangan kun kal yadain wala takun kal udunain jadilah kau seperti dua tangan jangan seperti dua telinga naon hatina mun tangan kanan atel garo ku tangan kiri mun tangan kiri atel garo ku tangan kanan mun atel dua nana saling garo betul wala takun kal udunain tetangga jeung tetangga teh ulah seperti dua celi tinggali celi padeket tambah tapi celi can pernah sasalaman saumur hidup betul makanya beres mulu dan silih hampura ulah loba goreng sangka ibu sabab lamun hirup loba goreng sangka bakal sempit dunia teh kapanggih jeung tetangga dipika ijit ku urang dipika hewa ku urang kadang-kadang urang bebelaan guleuling lapangan bener ripuh aja lamun hirup loba goreng sangka kanu jadi tetangga goreng sangka kanu jadi dulu naon sababna lamun jalma goreng sangka kanu jadi tetangga hatena bakal sempit hirupna moal senang ripuh aja jadi lemah goreng sangka dongeng terakhir aya jelema buntung leungeunna hiji eta jelema nu buntungna hiji teh ngalamar jadi sekdes ditolak da buntung leungeunna hiji ngalamar jadi ojek online di cancel wae da mungun penumpang ge buntung leungeunna hiji bogoh ke anak kiai ditolak ku anak kiai gelis anak kiai nah gak mungkin anak kiai gak buntung lagi nah hiji aku gak mau sama buntungnya tangannya satu ditolak eta frustasi si jelema di buntung nah hiji naik karena tangkap palapa bari ngaguak Gusti mah teu adil abdi dibere buntung hiji teh meneripuh hirup teh ngalamat jadi sekdes ditolak ojek online ditolak bogoh ke anak kiai ditolak mun kieu wae mah Gusti abdi teh rek ngajogkeun maneh we gantung diri aku bunuh diri apa yang terjadi pas arek ngajol ningali aya jelema nu buntungna dua eta jelema nu buntungna dua teh keur utek-utek kan joget di handap cek si jelema nu buntungna hiji teh Gusti jelema nu buntung dua mah hirupna meuni bungah bisa joget nah aing buntung hiji meuni ripuh hirup teh goreng sangka penasaran aing rek nanyakeun turun si jelema nu buntungna hiji teh terjadi gantung diri na bunuh diri na teh nanyakeun si jelema nu buntungna dua Kang naon mang ari akang eta hirup buntung dua teh meuni bunga hirup teh bisa joget nah aing buntung hiji teh meuni ripuh hirup teh dijawab ku nu buntungna dua Kang hirup ulah sok goreng sangka aing buntung dua utek-utekan kieu ieu teh lain joget tapi atel hese gagaro kabayang makana beres muludan ulah megatkeun tali silatur nukeun paresea silih hampura kumaha ustaz carana supaya hati tenang hati hirup bimadhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam tahyal qulub wa tuktafar khotoya wa dzunub ending dina ieu peringatan ku wungkul ngalem Kangjeng Rasul hati bakal dihirupkeun ku Gusti Allah kasalahan bakal dihapuskeun ku Gusti Allah segala dosa bakal dihampura ku Gusti Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik bu seueutkeun ngaos sholawat seueutkeun ngaos istighfar rumah saya nama bencana geus terjadi di mana-mana teu apa iraha di negeri urang bakal kena bencana yuk orang sangka orang cegah bencana teh ku istighfar ku tobat ka Gusti Allah sosanaos tadi kupun guru urang atas muhasabah yuk orang sasarengan terakhir urang ngaoskeun istighfar mudah-mudahan ku barokahna istighfar santri dawamkeun istighfar
Ibu dawamkeun istighfar setiap hari, setiap menit, setiap detik. Zaman nu ngadawamkeun istighfar tilu janji Allah. Hiji, hati nu sempit bakal dilegakeun ku Allah. Nu kadua, hati nu keur baringung bakal diberi jalan keluar. Kuloga pangalobakeun istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bakal diberi rezeki ti arah teu disangka-sangka. Sateacan istighfar urang ngaoskeun Fatihah sawangsulan dihususkeun ka dulur-dulur orang anu terkena musibah, terkena bencana, mugi ka Allah dipasihan kakiatan kesabaran, dipasihan jalan keluar dina segala kesulitanna, anu pupusna guru urang, keluarga urang doakeun ku wasilahna Fatihah, ku barokahna Fatihah, mudah-mudahan ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana ghafara. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wahai sahabat, cepatlah tobat karena ajal kian mendekat. Takutlah siksa yang menghancurkan, azab jahanam yang menyedihkan, azab jahanam yang menakutkan. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Anu masih kene kadu ibu, anu masih kene kadu bapak, anu aya kene manfaatkeun kolot urang. Mumpung masih kene aya, bungahkeun kolot urang, muliakeun kolot urang, bahagiakeun kolot urang. Mun hirup urang hayang bahagia, bahagiakeun kolot urang. Mun hirup hayang sukses, sukseskeun kolot urang. Mun hirup hayang tenang, tenangkeun hirup kolot urang. Mun tos teu aya, doakeun kolot urang, sodakohan atas nama orang tua, mugi Allah ngampura dosa urang. Hadirin, mumpung malam yang malam diberkahi ku Allah, bayangkeun wajah ibu, bayangkeun dosa-dosa nu pernah dilakukan kan jadi ibu. Pernah nyentak, pernah ngabohong, pernah ngantep. Istighfaran dina hati, sesali perbuatan urang. Mun ibu na aya di gigireun urang, tangkep induk urang, peluk induk urang, penta doa, beureunkeun panon urang, bayangkeun wajah induk. Wahai ibuku, ampuni aku, kau telah banyak menyusahkanmu. Jangan dulu pergi, tinggalkan kenangan. Maafkan aku, ampuni aku, maafkan aku, ampuni aku. Karasaku, karasaku orang labun ibu tos teu aya, karasaku orang labun ibu tos teu aya. Istighfaran, doa induk urang, insyaallah barokah. Wahai ayahku, ampuni aku, ku telah banyak menyusahkanmu. Jangan dulu pergi, tinggalkan kenangan. Maafkan aku, ampuni aku, maafkan aku, ampuni aku. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Hadirin,
wal hadirat rahimahullah insyaallah kin doa ku MC sakantenannya ku guru sim kuring sakitu teu tiasa didugikeun ieu masalah kalian ukul sulur ngabungakeun panitia dongkapna sim kuring kaya tempat silaturahmi mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala hapunten anu kasuhun bilih wengi teuing manggi enjing didoakeun sim kuring ge aya tugas teuing mudah-mudahan sing sehat orang dia ge sing sehat sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin sateacan lungsur aya pantun ke panitia kicak-kicak dina pilik keresek dikasawakeun panitia uing arek balik eta besek geus siapkeun pada di kue donat terbuat dari terigu beuteung uing geus teu kuat hayang buru-buru nyatu ada Allah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.